Oi, Don, kenal, oi. Mana Din? Biasa ya. Ayo tas buka teh. Sok arah reungap beteng teh. Ari mana reka mana Din? Yang aja, reka dia, Don. Sono, oi, sapoe tepangi teh. Asa sabulan. Si kakak kabogoh nambah mana mah. Ya, lain gitu, Don. Urang teh kudu bisa manjangkeun silaturahmi, ngarah loba baraya jeung dulur. Bener tata Din. Cekolot baheula mah. Bisik pada mun obor cenah. Tah, mana-mana teh ngarti, Don. Selain bisa manjangkeun dulur teh, bisa manjangkeun umur ongkoh. Eta teh bener Din bisa manjangkeun umur. Bener, Don. Contohna kieu ya. Selain kuring sono ka mana teh, sabenerna mah kuring aya maksud jeung tujuan. Maksud jeung tujuan teh tujuan kumaha Din? Iya, ayeuna pan bulan puasa. Geus pasti ngareupan lebaran. Bener tata Din. Tah, lamun maneh ngaku dulur ka aing, wayahna ye kuring tulungan. Tulungan teh tulungan kumaha Din? Nah, pan ari tu tulung teh kudu kanu butuh lin, Dun. Bener tata Din. Nah, tatalang kudu kanu susah. Pan saya kateranganna, sing saha jalma nu nyieun kahadean di bulan puasa, komo datang ka eta jalmana jadi bunga, pasti pahalana gede, Dun. Ngenta tulung naon mana ka aing teh Din? Pan maneh nyaho lin, aing teh budak yatim. Heeh, tiba heula ge nyaho mana teh budak yatim. Aing carana kudu kumaha nulungan ka maneh? Wayahna, Dun. Kuring rek pinjem duit euy. Ari maneh? Kos oray luar leor teu berak nginjem duit bage. Rek nginjem sabaraha maneh Din? Pan segala rupa ge kudu nete taraje, nicak kambalan, teu pira rek nginjem 200.000. Oh, 200. Sing ditempoh heula sugan aya. Tah ya Din. Hatur nuhun, Dun. Sing kagantian leuwih ti sakieu. Amin Din. Kuring mah mangge keanehan Din. Kanehan kumaha di maneh, Dun? Ya, kuring rek nanyakeun ka maneh. Sok rek barang tanyakeun mah, ngan ulah nanyakeun masalah jodoh. Da kuring ge can payu. Heeh, eta mah nyaho aing ge maneh teh can payu. Ieu mah aing rek nanyakeun. Mun bulan puasa cek maneh, jurig laliar henteu? Nya henteu, Dun. Ari bulan puasa mah jurig oge dirarante. Basa kuring jalan-jalan ka kota kamari. Eta mah manggihan jurig Din jabat ti beurang. Teu percaya aing mah hoaks eta mah da. Ih, maneh mah. Ye cek maneh. Suku jurig napak henteu? Sanyaho aing mah ngambang, Dun. Di kota mah Din, loba jurig suku nu ngarambang. Keukeuh da aing mah teu percaya euy. Ari kitu maneh manggil abah mana? Coba wae maneh ngaliwat ka toko kejo. Eta mah loba jurig suku nu ucang angge Din. Gelo, eta mah lain jurig suku nu kitu mah. Eta mah jalma nu teu parwasa. Nya naon bedana jelema nu teu puasa jeung jurig? Pan Gusti Allah geus ngadawuh tina Al-Qur'an Din. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam mukama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tatakun. Jalma nu ariman, diwajibkeun maraneh parwasa sakumaha diparentahkeun ka jalma-jalma memeh maneh. Jeung mudah-mudahan maneh asup ka jalma golongan anu takwa. Tersangka dulur aing batok bulu si madu. Ngan hanjaka Din. Aing mah lamun tas ceramah kitu teh sok ngadak-ngadak. Aya nu karasa? Dah, karasa kumaha sareueul euy? Lain sareueul Din. Aing mah sok nyeri awak tah. Dah sia mah hayang we dipencetan ku aing. Heueuh mending ari ngarti mah Din. Sok lah mainkan Din. Aduh, maneh ngeunah kieu Din, aya bakat mana mah jadi tukang pencet Din. Pasti dong. Dah, lamun teu tas dibere njem duit, tah rayang aya kudu mencetan maneh. Dun. Kalah ngolor. Tinggalkeun ku aing mah.